wali lain, kiai lain, panas lah. Nah, wasmi idza wada'tihi Muhammadan, ngaranan Muhammad. Manta kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh ge. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mendak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah,